lain bah urang macan ngarti euy. Kumaha ngarti naon? Hayam gitu ari hayam asalna tina naon? Tina enog. Ari enog sok tina naon? Tina bujur hayam. Tina bujur hayam. Tina bujur hayam kumaha nah enog jeung hayam teh heula mana gitu enog jeung hayam gitu tah. Cek arti heula mah da enog. Heula enog. Pan enog teh tina bujur tina hayam meureun. Hah? Kapan hayam? Sok. Enog tina hayam sok. Heula mana enggak? Insen. Non? Oh, bujur hayam teh tina enog. Heuh, hayam teh tina enog ari enog teh pan tina hayam. Antara enog jeung hayam teh heula mana gitu tah. Heula mah enog. Heula enog. Kan enog teh meureun tina hayam. Sok kumaha cenah. Duka itu tina itu. Bingung itu ya. Lain bingung sok ieu mah. Cek abah ieu mah heula mana antara enog jeung hayam. Heula enog. Urang teh tadi geus sok mikiran ya cek enog jeung hayam heula mana cek aing sok. Lahirna ka dunya teh heula mana antara enog jeung hayam teh? Heula hayam. Hah? Heula hayam. Pan hayam teh tina enog meureunan. Tuh. Wah, sok. Yo gara pikiran enog teh lamun disebut heula hayam, pan hayam teh tina enog. Ya. Pikiran. Ka seri. Yo. Pikiran tidak jago. Tidak jago kumaha teh kan tidak jago. Nah, tina naon sok pikiran. Beda abah mah geus kolot gitu pengalamanna ilmuna ieu geus luas gitu. Ku abi mah soalnya teu hati gitu tadi. Kurang dipikiran kayak ari hayam anu pangheulana gitu atau enog heula atau hayam heula cek urang teh gitu. Nya mata kurang nanyakeun ka abah naon heula teh ban sebenarnya sok. Ai heula mah enog. Pan meureun enog ge tina hayam. Da, sok da lamun hayam mah malah aya enog meureun. Namun teu bawa enog mah aya hayam. Sok. Jadi naon atuh nu pangheulana teh? Nah enog heula, nah hayam heula. Enog teh lah. Enog teh meureun benya. Non jelema ngenog, mun hayam mah. Oh. Meureun enog teh meureunan tina hayam pan. Hayam tidak jago. Hayam tidak enog sok kira pikiran mah. Cing sok kapikir teh di mana gitu ada naon kitu nu pangheulana antara enog jeung hayam. Heula enog. Heula enog. Ari hayam di mana? Ari enogna eta di mana sok? Pamere di mana? Pamere enog. Pamere kumaha ieu dikasih pamere. Sok. Ieu bener serius nanya teh. Nan heula. Ya teh bingung eta mah. Nan bingung kumaha sok. Disebutkeun heula enog, da tina enog tina hayam. Enog tina hayam. Disebut heula hayam bener enog teh. Bisa kumaha? Tina naon? Tina enog. Enog teh berarti tina hayam. Pamere. Pamere kumaha pamere tuh? Pamere di batur nogna. Pugu. Pamere kumaha sok? Pikiran. Gara tuh. Jika kahati ku akal teh. Aku tauhid eta mah. Pikiran lah gua bae ku dohir mah teu kapanggih ku dohir. Teu kapanggih ku dohir. Teu kapanggih kumaha pan meureunan pan anak hayam teh meureun mah jadi langsung gede hayam. Kalau meureun anakan heula geuningan sok tina enog meureun teh bijina hayam tipung di emple-emple. Tina tipung di emple-emple. Atuh kumaha cara citruk ya tipung. Cara titu. Urang teh tadi mikir bah. Cinta eta geus masalah hayam gitu ari hayam jeung enog heula naon cek gitu. Da lamun hayam non lamun enog heula pan meureun enog teh tina hayam cek teh nya. Heeh. Ayeuna lamun hayam heula pan hayam teh tina enog. Ya sok bener. Bener gitu. Heeh. Kumaha tuh sebenarnya atuh kumaha atuh nah hayam heula nah enog heula teh ayana teh kitu. Heula enog. Hah? Heula enog. Heula enog. Heuh enog teh di mana da pamere enog. Enog teh da meureun kudu aya hayam pamere di batur.
Ini selena marko listrik. Aduh. Bingung coba teka sih. Kapan ku Edison ya jadi kekepan gitu nog teh yang menyatakan sabaraha poe-poe atau Edison menimbuk di kekepan nog teh. Yang nyaho sabaraha poe 24 poe. Naon teh? Nepi ka megar teh. Nepi ka jadi hayam teh. Nog teh di kekepan. Dan nu kieu nangkep haripun gitu tah. Percobaan mah yang nepi ka sabaraha poe-poena. Megarna 24 poe. Berarti naon heula nu aya teh? Nog mentak di kekepan ku Edison ge. Nog. Nog tidak hayam berbiji teh. Nog nyat tidak hayam nog ku Edison kembali ke kepan Edison. Aduh Gusti ya. Kana lieur coba lieur. Lieur urang goge. Ai.